Eta tuh bagian otak Aing. bos. Bos Dorman, kan pernah diledek anak buah. Iya, hiji mantang anak buah. Duh. Aing asup-asupan ka jalan. Duh, aing kemana yuk jadi keleuweung kieu duh. Ka kota teh kemana ya nya? Kelah karep sugan aya jelema euy nanya. Hirup jadi jelema susah mah. Kita ngecat aspal cenah meh bodas paribasa. Mang hampura mah. Aing teh keur jelema susah. Ditabrak ku teh makin susah we aing teh. Mang hampura mang. Aku naon mang hampura mang. Aduh aing teh. Aduh har cangkeng aing nyere. Kenyangan jalan mang ke kota urang teh malah Asa bijil-bijil di dinya. Geus di mana coba di dinya? Teuing urang ge nyasarnya. Aing mah. Rek ka mana sih? Ari ka kota mang ka Purwakarta. Separupa wae. Ku aing bere nyaho. Jalan. Terus ya aing nyeri ah. Hampura mang. Nyeri. Aduh, di kieu. Oh kemana? Di dia. Lurus. Lurus. Belok ke kanan. Terus amprok gitu teh jeung sungai atau walungan. Walungan. Terus plek pesantren tuh di lembur situ teh pesantren. Pokoknya mah tuturkeun jalan eta. Oke, pentokan lewatan jebakan nanjak. Oke, di dinya teh jalan raya, amprokin jalan raya yeuh, jalan alus. Belok ke kanan. Tah geus di kanan teh geus tuturkeun jalan eta. Tadinya ke tinggal nanyakeun di apok jeung pangkalan ojek. Tah aya jalan raya deui teh. Lurus ka eta tah geus eta jalan ke arah Purwakarta. Jelas teu? Jelas sih mang tapi asal lieur mang urang loba kanana amang mah. Geus bro ka dieu. Sok kumaha seragakeun. Jadi, ieu kan tempat urang ya. Tempat urang ke di dieu tah. Di dieu. Kan teh jalan ya. Lurus, tek. Tah, di dieu teh belok ke kanan. Lek. Nah, aya gapura. Lurus. Tadi lurus. Di teh aya walungan, gonggo, teh gonggo ka dieu, belok ka dieu. Kita belok deui ka dieu. Lurus ka dieu. Terus Nah, geus lurus ka dieu teh plek. Aya parapatan. Geus tepi dieu aya pesantren. Aya pesantren teh di dieu teh nya. Lurus deui ka dieu aya jembatan saeutik nanjak saeutik nanjak. Nanjak. Adi teh aya perempatan deui. Terus elok ka dieu kanan deui. Geus ka kanan teh lurus weh kitu tah lurus. Tah geus lurus teh amprokin jalan raya. Jalan raya teh gede, teh jalan raya teh gede. Tah geus aya amprokin jalan raya. terus mang kumaha? Tinggal tuturkeun jalan eta nya. Yang geus aya urang rek mangkat heula. Geus apa ya nama kan? Geus aya petana di dieu tah. Nya, geus urang mangkat heula tuh. Ayo ah. Goblok motor aing dicek kieu. Ayo kumaha cak adut kieu peta teh. Aduh, aing kumaha naekna ieu goblok ya. Amang-amang. Arek naon deui? Geus ngarti geus. Arek balik. Heeh, geus ngarti. Nu tinggalin hiji. Aya alamat hiji nu teh tah Desa Pasawahan. Terus Tah, sok men Desa Pasawahan teh di palebah dieu tah. Heeh. Ah, teh ka dieu teh plak sawah tengah. Heeh. Mesti tepi ka jalan raya. Nya geus we tinggal nuturkeun jalan eta. Arti teh? Ngerti mang. Nya seorang rek balik heula nya. Ayo ah. Si goblok. Aing kumaha naekna. Woi. Goblok. Naon sia? Sia. Goblok. Naon cing sia? Naon? Aisyah yang nyian peta apa rek nyian naon? Ieu aing tadi teh nyieun peta di dieu meh sia paham sok panjang jalan teh bisa ningali. Nya goblok banget motor aing ka mana? Itu jalan raya, itu jalan raya ka dieu jalan raya. Siap lo bang ngomong. Goblok. Teh hidang sia. Anjir. Astagfirullah. Mangga sia. Kurang kumaha aing bager ngabajaan sia.
Doakeun sia dibegal dihareup sia tah. Anjing banget aing. Yang geus ditabrak, yang geus dicat banget aing. Doakeun ku aing sia. Goblok deh. Aduh. Aduh, aing mah ampun. Goblok sia amang-amang teh. Aing nanya alamat. Ieu kun motor aing di kantoran. Wah, aing kumaha lah. Aing teh bisa diieu. Sergelo dasar. Goblok deh. Rumah aing teh geus nyasar kaleuweung. Punya jalan kebalik malah dicet di motor aing. Kumaha? Bener-bener teh hidang jelema ayeuna aduh. Kotor di aing mah. Kumaha ya diukna geura. Lap dia lah. Aing mah. Beuleuh ku aing si amprok deui. Goblok. Bos. Oh gawean di kamari teh mah hasil. Tapi gawean. Duh. Kita ngomong ku aing tusuk ku aing mun sia. Tusuk bos, tusuk we lah jangan kitu mah. Ampun bos kena buah tuh man. Aduh. Angkat. Ajar bos, ajar. Yo, ajar. Kan tanggung itu ya. Ajar di bos. Eta tuh bagian otak Aing. bos. Bos Dorman kan pernah diledek anak buah. Iya, hiji mantang anak buah. Duh. Heureung bos, heureung. Abru ada saya pegawean. Ayo ngeken orang begal lah. Begal. Ayo bos. Kan dibandingnya. Ayo kadinya. Yo, sia make lah ye sok nyahoan. Yo, oke ya. Iya, aing naon, Bos? Iya sambak aing kemari lah. Tadi seuseuh bae yo. Sekalian seuseuh. Yo ki pake. Anjing apa sih dia? Hari ini sore paksa. Karuan aing can kamari lah. Tadi seuseuh wae. Heeh. Asum. Bae. Mesti mah tong kanyahoan. Panter gosna eueuh nu aing. Yang nutupan banget itu teh. Heeh. Tenang geus marantok lah. Boy yuk, mau yang naon di jalan, mejakeun, Bos Dorman gitu, lah, tahan itu awuhan di dia, aing reman di dia ya tuh. Dia patut topeng deh. Nang geus ah, aing nang dihareup. Paru-paru wae di bos teh. Terus mau hasil, dari lah. Sempak naon gede-gede tuh. Tadi anu dagoan di dieu, hiji acan. Segar. Ini. Pahan. Hah. Darekeun. Ari ieu aing geus naon deui wae ieu. Turun. Cicing. Cicing, Eta tuh todong sia teh. Ari sia. Cing laletik-letik geus ngabegang ka dia. Sia teh laletik-letik. Alam woi, bawa. Barang, cokot. Iya naon ieu? Cicing sia. Kalem. Aduh. Eta ngomong. Sia. Kalem. Kalem euy. Maksudna naon ieu teh?
Aing teh begal motor di gitu duaan. Begal motor. Atuh mang urang teh tadi geus ieu mang rek ka kota teh nyawa jalan. Hakan ku Nah, sia. iya, malah. Duang kalau dibegal mah. Bukan saka ka di Bukan jalan. saka. Atuh awas lah urang rek mangkat. Rek ka mana? Sok. Cing, sok. Sekali mangkat putus tah. Kamu naik motor, aku bertindak. Atuh mang ulah mang Mangkat tah. Mangkat mah. ku aing bejakeun si anjing. Nah, mangkat teh. Karena kunci motorna. Siapa mau motor? Kelak. Da aing kata bisa mau motor tiba heula ge. Yang geus teu mau motor goblok. Arek Iya, bisa mah. iya, yo. Dia ku aing ah. Yo. Makasih lumayan. Saya bisa mau motor. Bisa nganti kusur oke. Ye. Sarua we jeung bohong ai ti kusruk mah. Da ngamang-ngamang nu tadi ah, urang sitah mau motor we. Ayo Kasih naik. boskeun. Anjing deh. Ku aing bejakeun si anjing. Woi, Mang. Tungguan. Aduh, aing geus berat mana iki. Mang. Woi. Mana kunaon make dibalikeun deui? Teu bisa mau motor mah. Bisa alang. Dasar gelo, dasar siap. Kan dia. Yeuh, lamun teu bisa mau motor lah sok. Iya, tan urang ye. Galak anjing. Lu begal teh. Ku aing sia. Jadi Aduh. Benang. udah. Ya letik-letik. Aduh, Aduh. sia. Wah. Kepala mana bos ya? Gago. Saya pasti boga bos. Disekap ku aing dia aing keur mah tadi teh geus apruk-aprukan ka leuweung. Keher bos ya. Awas ya ku aing. Rese anjing. Buat goblok. Nyari aduh. Mangkat urang sia teh ieu urang bisa hudang. Kurang bibit ka bos ah. Aduh, cangkeng urang potong ieu mah euy. Woi, Eta aduh sade wae. Awas. Astagfirullahaladzim. bos, sia ningali jelema na motor gede. Tuh, hah? Tadi itu. Aduh, keula. Aduh, cangkeng aing potong. Ayo. Aduh. Yo! Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ya ampun. Aisyah mah kena lompat goblok. Hah, kenang gitu? Aing mah rek pikeun arit ieu tinggalan. Ya. Goblok sugan. Aing kok terus. Tolonos di.